Aduh ya mas, rek saraya gigireun, dahar aya gigireun. Da gerah eta si Abah. Nek keukeuh hayang belut ti sawah, meni eta belut ti pasar. Ngajarkeun cenah ai belut ti pasar mah pasti we cenah geus kahiji jeung belut-belut nu sejen. Terus pasti we ngagibah cenah. Eta lamun geus ngagibah pasti jadina dosa. Jadi we belut pendosa. Bener sih mamuri durhaka, hayo sia. Naon sia? Naon sia? Sopan. Ya emang geus ngawadul. Teu sopan ka guru, dikutuk sia ku aing jadi kerupuk. Sakabung masuk ngarasa linglung, tiup nyorangan di harudung sarung. Doa beringang tumalang layung, balas kumikiran hirup hayang nyandung. Ngan hari wang koncewang nu kolot undung, komo deui. Kemana atuh cenah si Eus teh? Di tayangan di mana eueuh? Di masjid oge eueuh. Sungan teh di masjid. Di jero bedug. Kamana atuh jelema teh nya? Mun kerungsing si Eus mah sok kitu. Baheula ge kapanggihna dina luhureun tower keur ucang-ucangan. Di tangan wae gitu. Soalna hayang kita antar ka pasar. Soalna si eta mah bisa ananggar. Harita ge pas meuli kacang panjang nu hargana 10.000 sabeungkeut jadi 3.000. Kuat manyun tukang kacang panjang nage mikuna. Eus aya wae. Dedekeun cai mas, disebut di baheula ai, disebut ngaran June.
Kemana sih Mas teh? Diteangan ka ditu ka dieu eueuh. Ieu geus di mana eueuh. Aing teh poe ieu teh keur pede penuh baeuna teh. Pokona mah si Imas kamana oge diteangan saku aing. Maju terus, pantang mundur. Kamana si Imas teh? Diteangan ka imahna eueuh. Diteangan ka tu ka dieu eueuh. Geus teu kuat lah geura panggih. Pokona mah poe ieu kudu kapanggih jeung si Imas. Rek kitu kieu. Gaskeun pokona mah lah poe ieu mah. Beri ke mana, A? Biasa dengan belut. Dari mana rek ka mana, Ned? Nya atuh abi ge bade Priyogi. Pas kalau tua aya peryogi atuh. Oh, hari kitu mah orang gak aya perlu. Mangga. Ya. Imas, kenapa kamu nggak di rumah saja? Jadi akang nggak capek nyari kesana kemari. Hor, iya teh Kang Lukmannya. Iya ini akang. Sekarang penghasilan akang per bulan sudah lumayan setelah jadi YouTuber. Naon ieu teh? Naon hubunganna penghasilan Akang jeung Imas? Iya, penghasilan akang sareng Imas teh sangat berhubungan. Setidaknya akang pokoknya bisa. Beuki lieur Imas mah maksudna bisa naon ieu teh? Pokoknya Imas jangan khawatir, akang pasti bisa dalam segala hal. Ting Imas mah lieur. Hampura Kang Lukman, Imas kerusuh ah. Tegas 2 jam geura di dieu. Ieu liang teh belutan apa naon? Ini nanaonan teh tadi teh. Beda ieu teh benernya liang belut lin liang gajah meureun. Ci atuh geura ieu teh geus nungguan 2 jam teh anu tarojol tina liang teh Liminho we geura. Si ganteng kalem tiada tara teh. Atuh dibandingkan yang si Tajul tukang cireng mah Liminho menang kemana-mana. Da geurah eta si Abah ini keukeuh hayang belut ti sawah meni eta belut ti pasar. Ngajarkeun cenah ai belut ti pasar mah pasti we cenah geus kahiji jeung belut-belut nu sejen. Terus pasti we ngagibah cenah. Eta
Eta lamun geus ngagibah pasti jadina dosa. Jadi we belut pendosa. Da karasa cenah cek si Abah ge nu ngaranna belut pendosa jeung belut di sawah. Bisa kitunya si Abah. Hah? Emang salira iraha ka Dubai? Arek meureun ke warung kondang. Naon ieu teh jadi lieur tina Dubai jadi ka warung konang. Pan anu ngawitan ngacona oge salira Imas. Terus aik naon atuh neangan euis teh? Hayang minta anter ka pasar. Pan euis mah bisa nawar. Terus euis teh naon di dieu? Enggeus Kang Duloh mah ulah dipikiran, da engke oge datang sorangan. Tah, si Imas besok ngacapruk deui. Ieu Imas, euis di dieu teh itu tugas negara. Majar tugas negara, kade euis ulah katipu, maknya tugas negara nagog di sawah. Ting hese ngobrol jeung Imas mah. Pokona Imas ieu mah tugas negara penting ka Cida. Nya atuh intina we euis nagog di dieu teh keur naon? Baiklah Imas Dul Hakok. Meni ditamahan Dul Hakok sagala. Iya Imas, euis teh diuk di dieu teh keur nengan belut yang si Abah. Pokona mah Imas ulah ngajian euis emosinya. Euis teh dieu teh geus 2 jam Imas, teu meunang belut hiji jajan. Jadi pokok utama euis nagog di dieu teh ngurek belut yang si Abah. Eta si Imas, mani kudu diterangkeun 2 kali atuh. Ya euis, mending ayeuna mah ngilu jeung Imas ka pasar. Rek neangan belut nu kumaha, di pasar mah aya nu kumaha oge. Imas, tidak semudah itu atuh. Mun bisa kitu mah tadi we euis teh atuh meuli di pasar. Ari kitu kumaha? Nah, jadi teu bisa meuli di pasar. Imas, pan ieu teh kahayang si Abah. Lamun euis nipu si Abah teh bakal nyahoeun Imas. Si Abah bakal nyahoan meuli di pasar. Ku hebat eta si Abah meuni bisa ngabedakeunna. Kieu cenah Imas, cek si Abah teh lamun belut menang meuli di pasar mah cenah boga ciri jadi belut pendosa. Hah? Pendosa? Kumaha ieu teh jadi belut pendosa sagala? Ih, Imas teu ngarti keneh. Pan cenah belut di pasar mah geus pacampur jeung belut di mana-mana. Jadi we cenah sok gibah. Jadi we cenah pendosa belutna teh. Geus lah, tong percaya tingkah. Nanti dulu, ayeuna ieu teh. Lanjut cerita Imas. Pokoknya penghasilan Akang bisa dibagi untuk 2 cinta. Kang Lukman, manowi teh saha? Imas akan Akang jadikan istri kedua Akang. Maksud Akang hoyong ka Imas. Hor, abi ge hoyong ka Imas. Tah kitu Imas, pokoknya poe ieu urang ka Pangpengpong. Di Australia aya Kang Guru, eta belut di talian. Teu paduli Kang Lukman guru, urang gelut sakalian. Wah hari gitu mah bener-bener wani maneh ke aing. Erek jadi batu pengkolan. Ya Junia dengekeun buah kopi buah cecenet. Naon ari eta artina? Piraku sia teh nyaho. Eta teh ngaran bubuahan. Ari sugan teh pantun.
Iya Junet, si Aki memang porunyus, resep nangala unur-unur. Sekalipun pedang menghunus, pantang bagiku untuk mundur. Bener sih mamuri durhaka, hayo syah. Naon syah? Naon syah, supan. Yo, aing itu paduli murid, si Imas nu aing. Yo dengekeun masalah cinta, berhak semua orang mencintai dan dicintai. Iya, pan si Imasna sedaekeun ka aing. Cik saha ieu teh? Dipercaya sia teh, tanya si Imasna. Tadi ditanya bogoh nege ka aing. Sia mah geus ngawadul. Kesopan ka guru, dikutuk sia ku aing jadi kerupuk. Geus lah paseana tuh si Imas di sini kalabur. Hah? Hayu nudang.